Bareng jeung nyelesna guru Ustam, di panggung belah kenca kadenge sora awewe, Cuk Min gogorowokan. Bangsat! Bangsat! Sok, rek lompat ka mana deui? Beunang ayeuna mah. Diwajak ya ku aing. Burudug aya nu lumpat ti lawang panggung belah kenca. Lalaki ngorakene si marmot, bari mamawa buntelan. Luak liuk siga nu neangan panyumputan. Blus kalawang imah belah katuhu, imah Nini Asmi. Migireun bale desa. Teu lila Cuk Min asup ka panggung, lumpat bari satengah nyingsatkeun samping. Leungeunna ngamang-ngamang sapunyere. Bari ngahegak, Cuk Min luak liuk ka sisi kagigir. Ka mana lompat nasi nurus tunjung teh? Tadi masa kalebah dieu. Wah geuninya. Aduh, capek hareudang deui. Di panggung belah katuhu, kurunyung Ustad Oyo. Make kopiah, leungeunna nyakelan tasbih. Rag eureun ti jauh ti Cuk Min, bukeun musai ngalaan kancing kabaya. Ustad Oyo gigisik. Masya Allah, beki ngelemah we totonden kiamah teh. Ece, ulah luluasan gitu. Cuk Min ngarenjag, aluman alimen bangun nu era. Gancang memener deui kabaya. Geuning Ustad. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam ya ahlal kubur. Ustad, ece mah acan maot. Tapi pan bakal maot. Kunaon atuh ece teh tepupuguh rek ngalaan baju di tengah jalan. Hareudang puku Ustad. Mending nepi ka ngoprotkesan kieu. Da bari nage rek ngalaan kabaya hungkul. Tuh tempo di jero kabaya aya kaos singlet. Di jero kaos singlet aya kutang. Di jero kutang Astagfirullah. Nya ieu mah beki deukeut. Natas di mana atuh? Make kesangan sagala rupa. pugu keur ngudag bangsat. Si marbot geus mahabu deui ta gerang-gerot teh. Dia pisan kapergo ngararan popean ece. Tuluy we diudag. Tapi lebah dieu leungiteun tapakna teh. Dupi Ustad nyaho ka mana nyuputna? Cek pirasat mah teh jauh ti dieu. Ari kitu naon wae nu dirarad teh? Rupa-rupa Ustad, ti mimiti celana panjang, daster, ti umparan ti pangaosan, nepi ka wadah caki di gubug. Bener-bener. Dikantun heula Ustad, bade kapal dinya sugan di dinya nyumputna. Cuk Min ngagidi keluar ti panggung. Ustad Oyo tibang gogodeg. Keur kitu, ti panggung belah kenca gurunyung Nini Asmi. Lempangna kundang iteuk, leungeun kenca ngelek kompetan daun cau. Tah kabeneran geuning ti mangkukna neangan Ustad teh nakamana wae atuh kunini bieu teh diteangan ka kebon cau ari heg aya di dieu. Tara los-los ka kebon cau kuring mah tas tidinya nempok sawah. Kalakah garing geuning usum halodo mah ari kitu aya naon? Lain Ustad, kumaha anggeus ngadoa ka Gusti Allah teh. Ngadua kuring mah unggal usik ke ngadua Nini. Ngadoakeun naon tah? Maksad teh kieu Ustad. Pan nini teh geus papadon pangdoakeun ka Gusti Allah. Nini teh teu kuat hayang boga budak. Nini teh hayang reuneuh Ustad. Masya Allah, geus leuwih ti kila-kila ieu mah. Yeuh Nini, pan Nini teh randa, teh boga salaki, rek boga budak kumaha. Terus eta deui, umur Nini teh geus rek 70 tahun lin, geus lain wancina keur boga budak. Da nanaonan ge kudu puguh asbabun nuzulna.
nya sugan we atuh Ustad ari ikhtiar mah nini teh diparengkeun boga budak puguh asa cuang cieung di dunia teh eueuh batur pakumaha geus gunta-ganti salaki ge angger we hapa beuteung teh. Nya komo ayeuna teu boga salaki tarimakeun we nini da meureun geus kitu titis tulisna. Nyata teu kahartina teh batur mah geuning anak reuy incu renyut na ari nini teu pareng wae tapi ngadua mah ngadua we Ustad pan Gusti teh welas asih atawa sugan Ustad nyaho naon jampena ngarah boga budak. Ustad Oyo terus gegerendengan. Siga nu mapagahan Nini Asmi, tapi sorana teu kadenge. Di panggung belah kenca, Sarjana Adung jeung Ulis Oding ngurunyung. Duanana katembong keur paguneman. Ulis Oding unggut-unggutan, ari Sarjana Adung nyaritana bari pepeta. Tuh lebah ditu masang teh Paulis deket tiang bandera jangkungna pemancar kira-kira sarua jeung tangkal kalapa. Tina eta pemancar engke aya kabel nyambung kana komputer di balai desa. Tah, tidinya urang bisa mapai-mapai jurudunya Paulis. Online Paulis, online. Sumuhun online. Saya sebagai putra daerah di desa anu notabene diberi gelar sarjana teknologi merasa terketuk hati teh hayang ngamajukeun di desa. Internet teh penting pisan ke zaman kiwari mah Paulis. Saya bukan cita-cita kabeh warga di desa bisa make internet, paham kana teknologi. Atuh kan tenang kedah paham. Kami internetnya kanggo naon wae tah? Wah, rea pisan atuh Paulis. Teu kahitung. Nu mata tahun ieu mah anggaran desa teh urang pake masang internet we. Ajeun ngeceng ti duit pajeg Paulis. Nu penting online Paulis. Online. Ustad Oyo jeung Nini Asmi katembong keur paguneman keneh. Leungeun Nini Asmi nyekelan leungeun Ustad Oyo. Tah, sakitu heula ti kuring mah nini. Sing sabar, sing tawakal. Nuhun Ustad tapi ngadua mah ngadua weh ulah petot-petot. Heug nini. Tapi eta leungeun nini lesotkeun, kuring rek balik. Ustad Oyo ngaleos. Nini Asmi ngahulang sajongjongan. Red kana kompetan daun cau. Sumhalodo mah purutul daun cau teh. Tuh ngan sakieu meunang teh rek diiangkeun ka pasar kagok ngan sakeupeung. Geus beurang deui moal teu moreret jalan ka pasar teh. Ari teu diiangkeun rek ti mana aing nyatu. Nini Asmi terus lempang muru imahna. Ijireun balai desa di panggung belah katuhu. Kakara gerek sup kalawang di jero aya nu nyurungkuy. Si marmut kaluar tina panyumputanana. Sirahna ditiung ku boboko. Punten ini giringan kuy. Mangga Sujang. Naha atuh meuni enggal-enggal teuing. Si marmut teu nembalan. Terus lempang semu ka kateyepan. Geus rada jauh biur lumpat. Nini Asmi bus ka jero imah. Teu lila geus kaluar deui bangun nu reuwas. Terus nangtung hareupeun lawang. Cilaka. Boa bangsat nu dieu teh. Boboko aing eueuh. Hei Ujang. Rek dibawa ka mana eta boboko? Sanggeus sawatara jongjongan jalang jeleng. Nini Asmi asup deui ka imahna bari garo-garo teu ateu.